urusan nangan sakadar zahir bae ieu qalbu mah teu pati diurusan mentak lamun jelema teu ngurusan qalbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai-kiai lamun geus hayang di kiai-kiai beuh lamun teu dihormatnya nama manyun mah teu dicium beleungeunna teu dicium tangan nya nama geus dicirian da si eta tilok cium tangan lain awas ku aing sia dicirian ku nya eta kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah ayo mencet embe kula ge osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur, ketika orang jadi DPR takabur, ketika orang jadi bupati takabur, ketika orang jadi gubernur super takabur, ketika orang jadi menteri super takabur, ketika orang jadi presiden XXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu urusan kalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha kamari bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina kaum titah diringkit ketika datang di jurang di gurun nu kaayaan rendah didinya cicing ternyata perbekalan teh geus eueuh timbul dahaga timbul lapar panas anu pohar unjukkanlah ke Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa dititah ngatraksikeun naon ngaranna tungked menjadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa. Ketika kaum ngarasa dahaga menta jang minum Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu begitu ditakolkeun kala luar cai sesuai jeung letah masing-masing 12 pantai ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis adu luar biasa sallallahu alaihimul ghabab bebe jalafar Allah mere buah manna wassalwa ya Allah ya Rabb jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis lantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ke Gusti Allah bersyukur ke Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum ka mana Ariha ayeuna Jericho tinggal sababaraha kilometer deuk titih Jordania berangkat terus ngawer perbatasan antara Jordan jeung Israel lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak Masya Allah cek Gusti Allah Musa berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha ke Jericho cuman make syarat nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun ngarasa diri loba dosa
minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik minta ka Gusti Allah hampura hiji. Nomor kedua, maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa, yakni kadeuleu kos jelema anu DPDP tawadu. Sanggeus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta. Didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan-kasuburan daerah eta. Naon bae didinya jadi, jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau. Tina cau nu leutik, cau emas, cau kepok datang ka cau nu gede bakal aya didinya. Samangka ti mimiti samangka nu beuleud nu lonjong nu gede aya didinya. Waluh bakal aya, waluh leutik, waluh gede aya didinya. Paria, mimiti paria buleud, datang ka paria panjang, datang ka nusok di batuan panjang, paria oral. Aya kabeh didinya. Cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya. Bawang ti mimiti bawang kitu Tegal. Nyawan ka Tegal. Brebes didinya jeung endog-endogna aya. Woi, datang ke bawang gitu Indian bulede aya kabeh. Wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya. Wah, sagala rupa aya. Ulah kaget Musa begitu datang kadinya silahkan nikmati halal. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum Allah geus meresen urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem tepatna di daerah Baitul Maqdis. Nu ku urang kita disinggahi adalah Ariha Jericho. Didinya tempat anu subur segala rupaya. Cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana. Kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang. Eta nu ngaran lauk ambalaya pasti asal aya cai aya lauk, ada air ada ikan, ada gula ada semua, ada wanita ada laki-laki, aya nu bener aya nu teu bener. Wah ngarembet aya siap cuman syarat hiji asupda kudu tunduk. Nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah. Allah bakal ngahampura. Sakit. Siap? Siap atuh ai di itu subur mah. Orenganan lain kuari bae. Neuleuh nu hejo-hejo teh. Embe neuleuh nu hejo. Wani mapal. Jelema manggih nu hejo. Pohara jasa. Sakitu keur andiupna di masjid, barang di panggung aya Golkar hejo, pasti ditinggalkeun. Imam anu kudu dan imaman asar di panggung. Eta garana neuleuh nu hejo lemong. Eta nu hejo eta kos karena itu. Ih, pohara. Nah, siap masyarakat teh. Berangkat. Begitu titah istighfar itu poho nyara teh salantaran diberi nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ke awak doang an ai istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah. Masya Allah. Nu mantap kejadian ieu dilestarikeun. Wadkur ingat anjeun Muhammad idh qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil
Anjing Nabi Musa sebagai pemimpinna. Bejakeun Musa. Uskunu hadhil qaryah. Caricing maraneh kabeh di kampung, yakni Baitul Muqaddas. Datang kadinya lantaran subur wa kulu minha. Silakan. Dalahar halal naon bae nu aya. Hai susyitum di mana bae maneh kersa, maneh hayang, maneh henteu, mangga bae. Wakulu cobaan ngomong aranjeun kabeh hifatun ay amruna hifatun mas'alatuna hifatun yakni anta hitu anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan-kesalahan kami hifatun sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar. Mangga engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus. Ihsan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kebagusan-kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum ieu teh supaya diingat ku Kanjeng Nabi urang. Maksudna urang sebagai pengikutna. Sebagai umat Kanjeng Nabi, urang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika urang dibere nikmat bakal kumaha. Kamari ieu mah getol jasa ngaji, keur can boga motor barang boga motor, saminggu ngaji, saminggu henteu, saminggu ngaji, saminggu henteu. Motor teh lain pake syukuran. Keur can boga mobil mah getol ngaji, barang boga mobil, boh teu kaburu ngaji. Mobil berarti jadi siksa. Kamari keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang ambah duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat. Kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jadi. Oh harai masyaallah pengaruh duit pengaruh. Ngajauhan ka Gusti Allah. Ya Allah. Kamari mah hirup teh saya bae jeung pamajikan teh begitu romantis. Eger hirup saya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan. Nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong. Ieu kan mau bencana. Ya Allah. Tuh, kan? Luman takwal kurraling anjan Muhammad ingat anjan Muhammad izkila lahum waktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok gara asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku aranjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wa dukhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok naghfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh boronu leutik bedek kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus, kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanan. Masyaallah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawla kajadianana
ternyata manusia mah kos kitu sakitu dipimpin ku nabi. Fabaddala allazina zalam ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hittatun teh sarua jeung menta hampura menta dibicen dosa hittatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hittatun bahasa hittatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hittatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong asikian aya waluh asikian endahan diganti kos kitu teh nya nama tah barang sisikian kabeh ge aya buah asikian aya awewe asikian maka dijadinya orang Bani Israil mah bloon jadi cak awewe geus lalaki ge asikian kabiona hiji sia mah dua henteu teman teh kadinya sebentar bebeneran beus ya mah abatul bisyaratu masyaallah karim diganti ku jada dititah baca hittatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hittatun habbatun urusana hittatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh ieu eureun dunia dikira urang ninggalkeun dunia kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kabawa eta ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae segala rupa aya bae. Masya Allah eueuh ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu eueuh nu ditinggalkeun keur salat ke komo di luar salat tah ieu urang geus hampir jarupaan ka Yahudi tita istighfar hittatun muhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hittatun ketika berangkat masuk bari tunggul hittatun diganti ku nyana habbatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngesod nah daonan atuh ngesod jangan fabaddala allazina zalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum titah maca hittatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hittatun nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos ruku gitu dongko ulah ngesot ulah tetep kabing mandek habatun bari ngesot habatun Kanjeng Nabi Musa gede-gede bae wara rese amat sih kau barang datang ka ditu teh atuh
asup dageges tementah hampura asup dageges te DPDP nu di dieu teh kemewahan dunia keayaan kasuburan boh ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih boh ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabana araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus ada ieu awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalik ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean rohna mana kolbuna mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba urasan ngurusan ruh bae ai urang disyariat makan urusan nangan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan mentak lamun jelema teu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai lamun geus hayang di kiai beuh lamun teu dihormat nya nama manyun mah teu dicium beleungeunna teu dicium tangan nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan lain awas ku aing sia dicirian ku nya nama teh kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok sih goreng hate mah ayo mencet embe kula ge osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur, ketika orang jadi DPR takabur, ketika orang jadi bupati takabur, ketika orang jadi gubernur super takabur, ketika orang jadi menteri super takabur, ketika orang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu urusan kolbu ulah kajeun teh mah geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae hai ka aing sia teu nanya pada kiai teu nanya sia ngaji ka mana mang haji kos tukang lauk bae kiai lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atuh setik eta kan penyakit eta lu geus kitu garana banyak dunia penyakit nah ieu teh diurusan ye nu batak ngurusan awak mah babari ketika orang muriang puyang bodrek teu mempan itu prokol teu mempan keneh bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang nah geus beres masih kena kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kena opnam orang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta urang urusan awak mah pernah nikos gitu. Ketika penyakitan awak urang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali urang datang ke Ustaz Insani. Siapa nama? Saya Pendi. Iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter, jadi saya ke dokter sini. Wah ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Nyana ge itu jemput ke pengurus-pengurusan dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk
kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh, kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh. Bawa ke dokter. Ka mana dokterna ka mana? Ya ka kiai. Datar urang ka kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek ki uci aing lah. Datang ka kiai lah. Ceng, abah di mana, Ceng? Aya di jero. Apa kenaon abah? Nonton TV. Yang nyana aing deuk berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres si kiai. Itu ya. Bebeja nyana, bah ya tamu dari tamu, sah gitu. Oh, si Penny Gitu mah. Kadang-kadang kurang mama keur neuleuh bola ieu babarengan. Jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok deui. Nah, neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu lah. Berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teman gitu. Pindah deui aing. Ayo aing boga kreditan ge lah coba mentar coba pendapat ka kiai. Coba aing nyaon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, sia ye. Oh, alhamdulillah. Diuk. Yuk, minum. Enak tuh kula rek berobat ka kiai. Enak tuh. Kula ngredit mobil ieu 3 tahunan ku aya ayeuna. 1 tahun 2 tahun deui can kabayar. Ieu kumaha minta doa. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ieu can kabayar, pangmayarkeun nya. Goblok lu teh coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus mah aing boga babandul, nyana leuwih kuat deh babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtuna mah pentah, eta lain kiai kos ieu. Duh mana tuh lamun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakitna. Horenganan batin mah eta teh ka mursyid. Mementak eta guru tarikoh kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleur rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubud dunia, hubul jah kanyahoan eta nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisaeun teu ujub nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud. Nu batak ulah ge hayang kalem ku batur nyanana geus bisa teu hayang kalem ku batur ketika cak kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nyana ge hasud mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana nyana ge hasud nyana ge kamari ribut jadi adina, lagi ribut, teman. Oh, mal bisa. Tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena. Hiji bae Allah eta kan. Nah, ieu kan Kangjeng Nabi Musa. Nabi Rasul boga mujizat. Dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha. Ketika berangkat titih ke Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syarat teh kulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti Allah 2 wadkhulul bab asup ka lawangan sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke Gusti datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum Gusti datang ka ditu silakan aduh dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesot lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan tapi memang bakal warahna Bani Israil teh kos karari ieu dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai na ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sanggeus turunkeun bagi 2
segala bagi dua ke maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak deuk iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu terus keluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun nah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teu komo urang nu mata urang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus ulah liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok ah geus bae ngomong geus nya terus bae atuh geus asal ulah kadorakaan doang apalagi jeung pejabat ngaji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya maling bae terus sabodo teu mah kabagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah sote dakwah ai dae ke narimana ente mah tunggeus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae ngeunaheun bae sebab lamun eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering minta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres jagerkeun nu mehkeun mah Gusti Allah itu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat toh lamun urang batin urang geus buleud ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat magrib balah mau masjid pinuh nyana seserian cak imamna teh seserian saha eta budak buandeng seurina lain sakadar seserian biasa buandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha teh budak beres Assalamualaikum langsung lain wiridan langsung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kudu di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya, kedua ngeganggu udah berapa kamu itu pak dosanya. Jangan lain kali jangan ya, awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Ban eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranna. Eta Kiai langsung Masya Allah, ketebakan punya anak.
hati aing ya Allah ya Rabbi isi dah langsung ditekel eta Ki Holil Bangkalan nanti ke rumah ya ke rumah ikut langsung diajak berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan mohon maaf oh jangan sama saya sama Allah budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu urang lamun aya Ki Holil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan macam-macam kabehan macam-macam geus lain sangu bae di urang mah tuh katimus aya katibus cucur atuh aya urang mah izin nya naon samu doang ayo urang mah ya Allah ya Rabbi gegetas aya urang eta kajahoan ku ahli Allah mah kajahoan moal Ki Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya sehingga Imam Ghazali pan kaget be mah bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mum ka kula panggil coba mak panggil aman batur enggak makmum ka kakak sia teh pan kiai gede batur enggak hormat sia teh ka makmum kunaon teu kunaon sih mak ngamam tuh moal mah emang kunaon getihan teh mah getihan oh najis pandai getih mah masa kula ngamamum kanu aya najisan panggil deui ka sore mah geus gali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mah cenah najis sebab hate sia teh getihan atuh embung yang ngamamum kanu aya getihan jan najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad hem kula keur ngaijtihad hukum hem ieu teh aya berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui nya hampura didinya lah mulai Imam Ghazali udah langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pemajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana didinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici bae di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah beuh Imam Ghazali teh lain sambarang geus 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar beuh pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun Imam Panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya sok nyalakeun aing ye cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu teh atuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali aing mah nyampikeun emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali ieu cenah tulah disampaikan endeuh bae aing mah nyampikeun endeuh bae mah sabodo teuing wasia bae eta mah manya ya ceramah make DPR kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nadi Abu Jahal tama belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah ya Allah ya Rabb kumata
kesalahan-kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika kita hittatun endahan habatun ketika kita sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha fa arsalna alaihim rijzam minas sama bangkawarahna kaum Bani Israel tenurut ka Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk ditambahan ku angin wah suasana panas nembus langsung ke jantung percis kostoun sing gelepak gelem guplak parai sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan seketika eta kana pae 70.000 manusia gelepak kabeh kostoun blah turun ti langit farsalna alaihim rijzam minas sama. Kunaon ieu? Bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng lain di zaman sahabat tapi di zaman Ahok urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang kuari kakarak ngadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah, ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran, moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae ketela di dahar keneh bae eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia pare nyaho sia ka gatet di dahar Masya Allah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur beas ngaranna naon eta ngaranna gur-gur cak aing tadi gur-gur ngangmang keneh bae sia mah di dahar hese tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba asal maghrib dararatang gadenya lip jabar be jabar baa bate jabar tatu jabar satasa mata sia jauh ngan lembur ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus dititah mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung hararese jasa
kebersamaan. Masya Allah pohara jasa Haji bebejakan numogana ya kula tas gagampung menang sabakul bawelos sia tuh coba ya Allah ya Rabbi pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 gak dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu aju ieu da dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh ke zaman orang teh pertanian rapi barang gadieuna zet jual beli motor beli mobil zet BAKB terus beak waduh makmur imah jeung sumur doang wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade ngaji kuari liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari ke garar ye bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere ti isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kan ngaji geus kitu deuk kumaha ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji begitu ya beres balik naik nu kakuran beres beres sugan maredet henteu aya ge hiji dua jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge teu mah peduli we henteu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh teh bae tapi kan manfaat bersama maca Quran bersama kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay deuk ira ka mekana sia aya orok di pagahan manasik haji geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000. Karena anak kecil bukan 50 isinya 100 sudah enggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? Gegerahan atuh siang buta. Aneh orang mah greget biasa. Lamun 200.000 jadi sabar duit. 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha? Ieu keur carita doang. Carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagainan. Henteu jore palinter ngan mangpaat mau. Sakitu doang. Sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya mah kuku cuprakan di cai kiruh atau gadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK ka dina lempengkeun deui ku urang ceng sia TK sing adanya kudu ikhlas ya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah teh ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak ya iya mentak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizqan minas sama'i bima kanu yazlimun parae bet kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam.